Ngging hilap subscribe terus nyalakan lonceng notifikasi. Macamnya pada merah. Bisa kedendai gerak batu. Coba bebersih lah. Ini mah dengan dakwaan jamaah. Assalamualaikum. Salam. Haji. Mah. Ada. Pak Haji. Gimana ya? Gimana ya? Biasa ya Pak Haji. Anak muda malam mingguan Pak Haji. Oh, pas malam mingguan mana? Pak Haji. Ya, terus air tuluy ke mana? Bade ngiring ke depan Pak Haji bade berjamaah. Lah, mana mabok mana? Ah, itu Pak Haji paling mana Pak Haji zaman? Ai zaman mah paling itu. Pak Haji. Arek subuh lah. Mohon Pak Haji bade subuh. Sabaraha rakaat tadi salat subuh deh. Pak Haji opat atuh Pak Haji. Wah, gimana? Mabok kurang pageuna. Itu Pak Haji. Geus mulang. Mang hade mal waras mal. Abi bade Mulang lah mending kene sarekeun. Yoman mending pulang heula. oh gitu ya Pak Haji. Sarekeun mending. Mohon atuh Pak Haji. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Astagfirullah. Mas gawe kan hampir kaburangan. Iya teh. Kawannya cara ngapur ya. Bade kamarana atuh. Yo man, Mohon arek salat subuh atuh. oh, salat subuh. Nah, Lah teuing. ih, Masuk kewajiban atau kewajiban man. Lah. Hari subuh itu sabaraha rakaat? dua. Gua tuh budak leutik apaleun. Iya kan, Kalah kalah seuri. Mulang keung. Eh, Ayo pamitan mulang deh kumaha ya. Udah kira tadi bicarakan ku Pak Haji. kalah ulah-ulah ibadah sih eta mah. Ieu mah. Sabaraha? Aya kitu kumaha Sabaraha rakaat? Dua rakaat. Boro-boro nu dua. Ulang ge tadi opat, tidak balik. Eta liurnya. Bos mana baheula kitu nyaleuheung maneh mah berarti aya masalah eling Ada gitu. eling eta mah. Syukurlah gitu. Muji kanu maha kawasa. Alhamdulillahnya urang mah Ih, cek yaeunan kitu nya lah menang model kitu kan mabok-mabokan pas ngaganggu kan otakna model kitu. Mana-mana alhamdulillah mana cung geus aya eling gitu. Kan mantak wo si eta mah baru toge udah gede gue cekain teh kunaon tuh. Aing cenah tas lieur cenah ieu teh. Tas di mana? Tah aing tas mah biasa wae cenah kos barudak eta kos yoman Sok. tua. Teh clear kumaha bieu pan. Di mana-mana guys salat subuh pan 2 rakaat. Oh, 4 rakaat. set sama dia rakaat tuh. Alhamdulillah maneh tah model ieu tah. Oh contohna tuh baturan ieu man ius. Alhamdulillah tah ayeuna mah kan manehna geus sakitu Buat tinggal ayeuna gen Wan, buat tinggal ayeuna si yoman geus di ditu si ieu si Ius. Gitu jeung bukan Haji urang mah heuh. Atuh Yo lah. Siap. Ka masjid deui